Yo, mah bos. Lain gawe tatu sing bener bangkang bengkeng gitu kosna teh digaji wae. Bungkang bengkeng kumaha tuh bos tah heuh ieu mah rarese nah kumaha. Da dipacul mah beureun yo. Akadek ieu na ge. Ieu teh awaskeun, ieu teh paur ieu ayeuna barala kieu. Urang teh ngahaja bisi aya ora ini teh. Bari ieu deui ta. Nya deukeut tanggal 10 ta di Cukcurugan sing bener gitu. Nya Siapa tuh bos aya kitu mah? Nya heug. Kayak ngareseun lah ieu nya. heeh tah lainna naon loba ora ayeuna kurusum hujan ya. Aing mah jadi dunungan teh asa wasak pisan. Tunjuk rorek kena irung sagala. Ampun ting heudeng dah heuh ketang. Ari jadi jalma leutik membeureun kieu. Aing da lamun aya jeung balas mah dibales geura. Gawe dewe Bas, kenaon eta kertani Nya ieu mang. Tasi mana? Ieu ulin urang. Ulin wae atuh kos budak. Kolot mah digawe kos urang yo. Ulin kos budak. Ye, urang mah ulin ge lain tambuh ulah aku neangan ti duiteun, aing neangan bubuahan. Konangan bubahan? Heeh. Kabeneran mah. Uing buka jualun. Naon? Aya rambutan. Heeh. Buah naga sok beli. Oh, sok segala ge urang mah kana bubuahan mah. Aya buah naga Aduh but. Di mana? Buah naga lalu buat geus baroro. Bisa cau aya. Yo. Kebeneran urang teh keur butuh buah naga. No. Rasanya mah. Apa kira-kira kumaha di kilo, di borong atau kumaha? Di kilo we nu kieu mah. Cau teh butuh. Sagala ge butuh. Yo cau aya ya. Ari Aceh di mana? Aceh belah ditu. Di tembok lah ayeuna. Ayo. Yo cau Bang Yu. Beuli cau ya. Keun lah dibeli. Beli sagala ge ku urang. Kolot teh mah. Ai kolot pisan mah acan euy. Baiklah pokoknya apa yukan duit we dikiripik mah waras meureun nya. Waras. Ayo lah, irekan rambutan we. Ieu rambutan amang yo, irekan so. Borong we lah. Geus tah diborong kurang ge mah. Kudu sabaraha teh kas? Lah bae 100 ge mang lah. 100? Tapi yang duitan heula ieu. Ieu nya heueuh. Wani 100 ya? Wani lah. Aing mah loba omong pokona wani. Yeuh ngarah tere 100. Sok ngapi. Ayo tuh setangkal deui. Heeh. Kan bisa merentah duitnya nya. Heeh. Iwang dekat. Sok. Gas, ari ieu yang sabaraha deui? Ieu mah tangkalna gede mah. Sabaraha? 150 ya tuh. 150. Yang 150. Ayalah 150 mah heug. Ya. Lah bertanya. Nuhun atuh. Ayeuna karib naon deui? Buah naga erek bener. Erek. Lilikan deui pan. Tadi lilikan tadi. Ieu napenya mang? Heug, sok. Ai buah nagana kumaha mang tah ieu deui tah buah nagana mah jeung tukang tadi deui. Tukang tadinya. Geus lah ku urang eta mah disakalikeun kudu sabaraha deui eta. Lah hareup deui buah naga mah teh apa hargana? Geus we 100 deui lah. Bae lah. Heeh ya. Urang ngaloba deui teh. Nuhun nya. Heeh. Eta mang daya jeung Mang Borkas keur gawe nahan siga keur ngulang ilik tangkal rambutan urang. Mang. Uing mah da gawe deui nya. Jing. Nya. Ieu nuhun artosna nya. Jung. Yuk. Wah, Amang nuju naon? ieu nuju ngilikan rambutan ieu nang meser ti Mang Dana. Nah, ti Mang Dana nu kuring eta rambutan ieu mah. Alah. Pengen teh Mang Dana bieu cicepetan pisan rusuhan. Sugahan teh sanes nu si Oon. Aduh abdi eta mah Amang. Aduh, kumaha teuing atuh ieu nya? Untung candi ala ieu nya. Mang Dana. Batur eta kamari da anu nawarkeun teh dibikeun ku abdi teh. Si Porkas ka aing geus ode wae. No. Si Porkas ieu teh aing. Geus lah ini pilihan hiji deui. Duh,
Porkas ke aing. Aing geus kegantian. Geus leungit geus 100.000. Aing mah bisi leungit deui aing. Ieu ngarojok Aceh. Aing geus kieu. Hese deui rag-ragna. Tah deuleu, rada-rada. Itu sanu keur ngala Aceh. Paradu pisan. Tapi jika Mang Dayat ke heula ieu naon ieu? No. Kenaon? Nah, keur naon ah? Keur ngala rambutan. Cih, sok pararadu emang ieu saha? Da ieu mah nu urang ieu mah. Lain nu Mang Porkas pararadu pisan. Aduh. Nah aing apa wae nu bener ieu teh. Nah, berak ngomong Porkas yang bodoh wae. Deh, pararadu we geus sok dialani geus. Sok saha emang nu tangkal nu saha ieu teh? Aduh, si Porkas ka aing geus ngadeo deui. 2 tangkal aing geus puga-pugo ya. Duit leungit 200.000. Buat ting buah naga oge euy batur deui. Piheulaan ku aing aya ngala buah naga lah. Ieu Mang Porkas ka mana nya? Ieu can dipindahkeun keneh wae. Yai paculna aya di jalmana eueuh ka mana gawe teh ah. Geus ieu mah aing ngagaji jalma tamu aku. Aing teh tara menang seeutik buah naga teh eung. Aing teh mah rugi kitu. Tara menang seeutik buah naga teh euy. Alah, aing tadi geus katipu aing Aceh segala 2 tangkal ku si Porkas teh. Aduh, ieu teuing. Siga Mang Dayat euy. Keur naon eta metikan buah naga urang? Aduh. Keur naon ini? Eta keur naon dipetikan segala coba menang loba ieu. Aduh, yuh. Aing buah naga aing dipetikan kumaha ieu carana? Aduh, ada nih. Nah, ieu nu saha buah naga? Nu abi ieu teh kahaja ieu teh geus dijual ka batur. Nah, tiba-tiba dipetik ku Mang Dayat teh kumaha ieu? Alah, kepanang meuli di Mang Porkas. Dibeli sabaraha? 100.000. Caliwara ieu teh geus dibeli 500.000 ieu teh. Lu Itu ieu mung aing mah pokona gantian ieu duit. Sok ku duit 500.000 soalna ieu aing poe ayeuna rek diala ieu ku nu geus meulina. orang gantian 500.000. Duit urang ge ku Mang Porkas. Ah, teu apa urang mah kudu aya da ieu rek diala ku nu geus meulina. Kumaha tuh urang ayeuna? Ah, karep teuing eta mah. Gantian we pokona mah 500.000. Tuh urang rek balik heula lah. Rek nean heula duitna. Kayola eta ka mana? Ka dieu. Boro hayang ngagantian duit aing ku si Porkas. Nu itu gesan kagantian aing kudu ngagantian deui 500.000. Pusing aing.